Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tebang dangudinya sering simkuring mang nanang beo. Tu wilujeng petebang dangu petebang suara di channel Nang Beo channel. Di nararaga ngaraksang mulai seni budaya urang Sundanya, budaya Kisunda malar lana ayana. Para wargi sadaya danget ayeuna simkuring badai ngadongeng kalayan jajarah si jelug hayam gaib wilujeng ngadangukeun bunga. Angin ngagelebug manisya nabakana tatangkalan maniting pilanoy suara anjing babaung matak ting puring kakana bulu. Tapi kada si Tarman tengulangan kawani jeung paniatanan sejanuju ka puncak pasir hayam. Kituna teh kajurung ku hayang ningkahan jalma-jalma anu rabu naragi hutang kamarehanana. Ta cenah guru tarohan ngadu hayam teu saeutik nu daratang para jawara bayaran anu dititah ku dununganana pikeun nagih hutang kamanehanana. Dari pamajikan mah nu nyaeta Nyi Ipit diungsikeun ka imah mitohana. Si Tarman milih kabur we ka eta pasir hayam sabab mangrupa tempat anu aman tina udagan jalma-jalma. Kawan tu eta tempat teh sangetna tara kasabaku jalma sugan we cenah ari kabur ka dinya moal aya jalma anu wani udag-udag. Eta pasir hayam teh dingaranan pasir hayam. Alatan kabejakeun baheula mah tempat tiaduna hayam bogana nyileungli jeung hayam bogana kirangga langit. Harita nyileungli jeung hayamna tilema di eta pasir hayam. Peh dieuna mah suka bejakeun sok kadenge recok loba hayam. Ukur sora hayam anu sakitu ratus-ratusna tapi teu katingali cirimna. Ku kituna eueuh jalma nu bawani datang ka eta pasir hayam da inggis cilaka panggih jeung nu gegeugeuh eta pasir hayam. Tapi keur si Tarman mah teu mikir naon-naon estu buleud gemblang pisan kawanina. Sugan we atuh kabur ka dieu mah moal aya nu ngudag sok sanajan keung-keung oge keur aing mah leuwih hade dileg-leg uring daripada adu hareupan jeung nu naragih. Ceuk si Tarman jongjon we leumbang sok sanajan kayan teh geus poek. Teu ieu keung jeung sieun. Aduh, ieu bulu punuk maniting puringkak angin beuki gede wae suara anjing mani ngalaung teu daek kerepeh atuh. Tapikeun bae lah. Aing kudu terus naik kaluhur. Jadi penasaran nah aya naon di puncak pasir hayam teh. Nah aya raja hayam kitu. Mun nya teh aya raja hayam rek menta we hiji malah. Hayam adu nu pilih tanding. Meureun adu hayam teh moal eleh bae. Si Tarman ukur gegeredengan we sorangan bari bikin rasa kasieuna. Bisa karasa kayaan ditambah pika keung. Bulu punuk asa kedewil bujur ge asa darempodan tapi si Tarman maksakeun terus meruka luhur pasir. Sok sanajan kayaan peuting untung be. Teu pati poek teuing sababulan teh keur meujeuhna mabra. Keur meujeuhna cang bulan. Cacak-cacak bulan teu tembong mah tangtu bakal ngatog leumpangna teh. Barang anjog kalebah nu rarentul batu satangtung. Dak dumadak cilih si Tarman teh curiga. Suara naonnya ting calatrok kitu atuh. Eueuh. Pabaur jeung suara nu ting cirihil atuh suara awewe atuh. Buah-buah suara curig. Randeg lengkahna si Tarman ngarandeg. Kiwari mah merhatikeun kalebah batu satang atuh. Lila-lila mah katingali. Aya haseup ipis anu ngalun kawas haseup turukan bae. Bekila beki kandel anu akhirna mah teu kanyahoan ujug-ujug ting pucung heul jurik tangkorak. Saterusna mah leumpang ngadeuketan ka si Tarman. Dituturkeun ku jurig awewena anu teu waleh cicirihilan we. Puguh we atuh si Tarman teh nepikeun ka ngadeg-deg panonna molotot ke sangtis mitiran nu maseuhan sagojur awakna. Kadenge eta jurig teh ting saletrok.
Jurik ulah ganggu sia betul tekukan jalma jurig sia arek udah aing nah arek lagi hutang sia teh ka itu nyingkah si Tarman nyobaan nenangkeun hatena bekeula eta jurig tangkorak teh aya meureun opat mah ngurilingan awak si Tarman kitu deui jurig awewena ngagaya banget kakalayangan bari ciciri hilan. Naonan sia ngurilingan awak aing segala pek sia rek lag aing mah puguh hirup oge udag kasusah loba nu nagih liur dulu jadi kadiso teh jingkahan udagan jalma nu nagis ya kabur kuring mah lain arek ganggu atuh diomongan kitu teh eta curik tangkorak teh kiwari eureun ngurilingan awak si Tarman katingali eta jurig teh kabaris kawasan warek arasup deui kana batu satang tu kitu di jurig awewena nuturekeun teu wani ganggu gue atuh ningali kitu masih Tarman teh ngemplong hatena har atuh jadi ngalag-lag aing atuh geuning kitu geuning dasar jurig jarian sia kalah nyingsieunan wungkul meureun aing mah wanian kugoge geus top badak top maung kagok asong atuh ari geus ningali jurigna arasup deui kana batu setang tu mah rada regreg si Tarman teh kiwari meneruskeun deui leumpangna tapi kakara oge 10 meter leumpang ngajauhan batu satang tu kiwari mah kadenge sora hayam mendirecok aya meureun ratus-ratusna mah kugue si Tarman teh kapaksa ngeureunkeun di lengkahna nah sora naon deui atuh nyurigna naon deui yeuh kawa sora hayam ayeuna mah bener jika nama jurig hayam keun sia muasieun bakal dising hareupan surah hayam nu beuki tarik kadengena teh tepikeun ka ceuli si Tarman teh asa katorekan tapi sakitu dipaluruh kasaban madahap oleh teu katingali aya ciri hayam hiji-hiji acan ngan bae kayaan alam teh kiwari jadi robah tadina caang bulan kiwari ngadenak poek mongkleng buta rata teh katingali curug-curug acan puguh we si Tarman teh heran pisan alah jadi poek kieu atuh nana kun naon tadi mah cacaang atuh rada lila culang cileungna teh tapi ngadadak aya nu mata kreuwas sawa kayaan teh robah kayaan tempatna ge kiwari mah robah kayaan alam teh kiwari mah kawas beurang bae jeung lain di pasir hayam tapi di hiji karaton di hareupeun aya saurang putri geulis make makuta ngan bae makutana teh kawas hulu hayam bae pok eta ratu teh cacarita bagea manusia wadian oge andika ngambah ka wewengkon kaula nyaeta pasir hayam sangaran anjeun teh oge boga maksud naon rek kop pijakeun ka kaula gue si Tarman teh mani colohok hok cai ati mitra sekedapan macan boga bisa ngajawab tapi akhirna mah nembalan oge teh si Tarman teh ji sim abdi teh Tarman atuh beupi salira teh saha atuh punten we atuh jisim abdi mah ngambah ka wewengkon pasir hayam teh tayalian ti kakapuran wae ningkahan udagan jalma nu nagih ceuk si Tarman jadi kitunya ngaran kaula leungli pangawas di pasir hayam
Jadi ngaran Andika teh Tarman mohon laras pisan sen hampun tena sanes bagsar ganggu kaya tempat puguh mata laras kadi oge kakaburan. Nah naon marga lantaran Andika kakaburan segala rupa puguh di udag kudu nagih hutang sen da eta atuh ngadu hayam teh eleh bae betekuhan teu jadi gisim abdi teh eleh tarohan seep sawah seep kebon logika ludes nu akhirna mengahutang kitu atuh jadi Andika teh tukang ngadu hayam karunya teuing atuh ari elehan bae mah asaku kabeneran datang ke tempat kaula. Nah naon kitu seun bet eta nyarios sapertos kitu ka isim abdi atuh sabab lamun Andika hayang boga hayam anu pilih tanding bakal unggul sarilana nya di dieu pisan ayana kaula boga hayam anu saperti kitu puguh we ku gadenge kitu mah si Tarman teh bungaheunna keur asa mobok manggih gorowo kaleresan atuh Gusti Ratu eta pisan nu dipiharap ku disim abdi tapi nah kieu teh jisim abdi tiasa ngingingkeun eta hayam atuh ya tangtu bae bisa kapemilikku Andika tapi kira-kira Andika sanggup karena syaratna nah naon kitu Gusti eta syaratna keun wae lah sok gerawartoskeun ku disim abdi tangtos bakal dicumponan atuh huleung hari teh nyileung ngahuleung tete lah cenah wanian oge eta si Tarman teh syarat nama gampang pisan menang Andika mibanda hayam di negara kaula tapi wayahna kudu diparaban ku bali orok salila 7 kali sangkan bisa tumetep di alam manusia sanggem lah perkara eta mah gampil atuh keun ku abi bakal pasihan bali orok atuh enya syukur ai kitu mah tapi teu cukup ku kitu salila miara eta hayam kudu tulaten pisan ngurusna sabab parabna ge teh ilahar kawas hayam biasa mohon atuh nah ku naon parabna nah ku cacing atanapi ku gaang seun ceuk eta si Tarman manehna tumanya puk atuh harita Nyi Ratu leungli teh nembalan deui parabna mah lain ku cacing atau ku gaang wae tapi wayahna parabna teh kudu dadagingan bae oge ulah kaget mun hiji mangsa eta hayam teh bakal nginum getih manusia keur si Tarman ngarisanajan kitu ge malah nama teu reuwaseun perkara gampil atuh kitu ge ios atuh ios isim abdi sanggem kana sadaya syarat oge katangtuanana atuh heug bae lamun kitu mah ku kaula bakal dibere hayamna tek gera bawa eta hayam bakal jadi milik Andika bakal jadi hayam anu moal eleh bakal unggul salilana Andika bakal jadi kasohor boga hayam anu ngelehkeun tiap tarohan Andika bakal salawasna meunang kuwe atuh si Tarman teh bungaheun mohon kantenan atuh percanten lah Gusti Ratu tapi sing inget hayam Andika moal eleh salilana ngan wae lamun aya hayam turunan si Jalak Roncelak nah nahan saha eta hayam si Jalak Roncelak atuh kieu eta hayam si Jalak Roncelak teh bogana Sirangga Langit musuh kaula anu cirina teh mibanda siihna teh hideung buluna jalak oge panonna teh bodas tah pamanggihan lawan hayam anu saperti kitu omat ulah dilawanan leuwih hade singkahan ulah diadukeun nah bet tiasa kitu atuh Gusti
sabab eta hayam teh tangtu titisan si Rangga Langit, musuh kaula anu baheula kungsi patalak jeung kaula. Sabab kaula teh kungsi ngadu hayam parebut kerajaan, nepikeun kaula eleh tilem di ieu pasir hayam. Kapisanajan kula eleh tapi janji kaula bakal ngaganggu ka manusia ku rupa-rupa pangbibita anu hayang kasaktian, kebeungharan. Tapi eta si Rangga Langit oge manehna boga tekad bikin merangan kaula, nya nepikeun kanitiskan hayam anu disebut si jalak ronjalak teh. Hayam tangtu bakal boga katurunan. Tah eta anu katitisanku si Rangga Langit. Kitu atuh harita si Tarman teh manehna unggut-unggutan. Mohon atuh ari kitu mah diestokeun pisan ku sim abdi seun. Daguan sakedeung kaula bakal nitah patih kaula pikeun mawa hayamna. Pok atuh nyileungli teh nitah ka Paman Pati. Paman Pati, hasok bawa hayam teh jang ieu manusa. Mangga nun, diantos moalami oge bakal dibantun sieun. Atuh ari geus kitu malewas Paman Pati ti kahiji rohangan khusus di eta karaton. Tekung silila geus datang di bari ngelek hayam bangkok anu gede naker. Song diasongkeun ka si Tarman. Tah ieu manusia kira tarima ku Andika. Anya eta hayamna kira tarima. Mohon atuh ditampi Gusti. Aduh, mani jangkung ageng kieu ya hayam teh atuh. Hayam bangkok teh mani sae atuh nuhun pisan katampi. Nya syukur ari Andika resep mah. Tak ieu ge perhiasan emas pek bawa ku Andika. Pikeun ngalunasan hutang Andika kabeh. Ngarah Andika anu nanagih. Buku we si Tarman teh nyangka manehna bakal dibahanan perhiasan emas segala rupa. Teh tah cenah sadina pangimpian bae gap atuh gancang ditampanan. Bari bungah naker teh sirikna mah mani engklak-engklakan. Aduh, berat nyuhun berat nanggung berat narimakeunana seun. Nuhun pisan jisim abdi teh bakal leupas tina kasusah leungit tina kapeuri atuh. Mani katampi nuhun. Nya syukur ari katarimakeun ku Andika mah. Oh mat, kudu nurut ka kaula ulah coba-coba baha. Mohon atuh siap. Oge salila hirup ulah migawe ibadah sambahyang. Pikeun parentah ti Pangeran Anjeun. Mohon gampil seun. Kapan salami ieu oge abi mah jalma doraka seun. Tong boro sambahyang atuh salamina oge maksiat bae keun ios kapalang carambang. Nya syukur ai kitu mah. Jug atuh geura indit, jigera lumampah. Balik deui ke tempat Andika. Cacap caritaan Ratu Siluman hayam nyileungli. Kayaan teh jadi robah deui kiwari mah balik deui ke tempat anu tadi. Cahaya bulan nyangan kaayaan. Gue atuh si Tarman teh bungah naker. Hah, milik kasusah bakal sirna, kabagjaan bakal kasorang, kiwari mah aing bakal jadi jalma pinunyul, muntarohan bakal unggul. Hahaha. Cek si Tarman bari ngelek hayam teh sirikna igel-igelan bae atuh mun aya nu ningalikeun mah meureun disangka jalma ewel atau jalma gelo. Bari hayam teh diilik-ilik jeung eta perhiasan mah diasupkeun we kana sakuna. Hahaha. Aduh, ih hayam teh mani jangkung gede kieu atuh. Hayam bangkok. Maneh teh can dibere ngaran euy. Nah saha nu pantes atuh nu payus jang maneh. Sahanya ulang harita si Tarman mikir rek mere ngaran eta hayam bangkok. Tapi nu akhirna mah geus kapikir ku manehna pingareunun eta hayam bangkok. Geus bae wangaranan si Jelug atuh nya si Jelug. Barang disebut ngaran si Jelug eta hayam teh kongkorongok panjang naker di barung kosora anjing anu babaung. Tapi ke si Tarman mah teh mata keung
nu aya pinuh ka bunga bae. Iya aduh jaluk atuh hayu aya mah urang mulang kapudumukan dewek atuh ceuk eta si Tarman bari kiwari mah manehna boga maksud pikeun turun di pasir hayam. Kaayaan beki peuting bae. Tapi keur si Tarman mah teu ieu keung jeung sieun. Manehna mah ludeung we, komo ayeuna kiwari geus hasil pamaksudan. Nu satadina mah ukur nyingkahan nu ngarudag nagih hutang. Tapi kiwari manehna geus hasil sagala rupana. Kabiasaan anu resep ngadu hayam kiwari geus kacumponan boga hayam anu nalah si jelug anu tangtu bakal jadi hayam anu pinunjuk. Kitu deui pikeun nutupan mayar hutang manehna geus boga perhiasan emas. Atuh kiwari mah leumpang teh mani asa ngalayang. Asa genah pipikiran. Hahaha. Genah atuh genah ayeuna mah. Wah kasusah. Masin kudu naragih atuh. Anu ngajajaleh ka aing, anu ngahina kiwari mah bakal tijulaeu atuh. Nu boga hayam jago anu kuat oge. Para juragan engke mah bakal keok, bakal dibubukeun atuh, hartana bakal dikerud, bakal ku aing atuh sia. Ceuk eta si Tarman geus kapikir we sagala rupana. Lamun manehna geus ngamitian di ngadu hayam tarohana jeung para juragan-juragan anu salalai baroga hayam alus, tangtu engke mah bakal areleh. Tangtu we mun tarohan gede teh manehna bakal hasil anu mucek ieu. Si Tarman leumpangna beki ngajauhan eta pasir hayam. Kawan tu hati anu kuligah jeung pinuh rasa kabunga. Sanajan kayaan harita teh kiwari mah geus mimiti kajanarina ke. Si Tarman geus anjog ka sisi pilemburan. Geus tereh tapi deui atuh euy alah. Tapi kudu ka mana heula nah ka mitoha atuh ngajemput pamajikan atawa ka imah bae. Tapi lamun ngajemput pamajikan peuting keneh keun bae ka imah heula sok sanajan imah eueuh saha atuh. Ceuk si Tarman manehna teh nangtukeun sikepna leuwih hade balik heula we cenah ka imahna. Sok sanajan kapan pamajikan mah diungsikeun ka imah mitohana keun bae cenah. Isuk deui isuk manehna rek kababeurang rek kajemput pamajikan mah. Nu akhirna mah manehna teh asup mulu ka pilemburan. Barang keur anteng leumpang. Panggih jeung ronda anu kabenaran manehna teh keur masih keneh ngungurilingan lembur. Puguh we ningali jalma rentang-rentang bari ngelek hayam langsung disampeurkeun. Coy, kebenaran kayaan teh poek. Kuring atuh. Si Tarman atuh Tarman. Jeng Tarman. Sia euy, eta kawas ngelek hayam buah we bangsat euy. Lain euy mah, jang Tarman euy. Ceuk ronda anu hiji deui. Saha? Jang Tarman. Hei Ujang, sias di mana ngelek hayam gitu? Puguh tas ngadu hayam atuh, kapan geus pada apal? Kuring mah sok ngadu hayam, kabeneran, kapeutingan di jalan atuh. Oh, tas ngadu hayam, as kamalin teuing atuh Jang. Waya kiwari kakara balik. Hehehe, sugan teh bangsat hayam borot di popegu aki. Tetela si Ujang geuning. Alah. Atuh mani wayah kiwari Jang balik teh. Kumaha meunang adu hayamna? Meunang atuh ki, meunang. Tingali ieu hayam teh manis kieu gede jeung jangkungna pisan atuh. Alah, eta hayam Bangkok teh mani gede kitu Jang. Jebadag enjung, jangkung badag. Alah,
kawas hayam aki we lamun teku teku cekak gitu. Halus pisan. Tas di lembur mana jang? Jauh atuh, jauh pisan atuh, deket pasir hayam atuh. Ae kalanto ka deket lembur anu deket pasir hayam. Jauh pisan atuh jang. Mohon atuh mohon, cek si Tarman manehna teh pura-pura we. Tas balik ti lembur anu deket di pasir hayam. Sok padahal dirina teh tas kabur kakaburan ti pasir hayam. Oh, nyatu geura balik jang. Kamana ari pamajikan jiga eueuh ditinggali teh. Di imah teh kawas kosong. Mohon atuh. Nuju di bumi mitoha atuh pamajikan mah. Cek si Tarman balan deui. Nyamara enggak atuh di kantun abi mah bade uih wae ka bumi atuh. Sok atuh jang. Nya juga geura balik jang. Ari cek aki mah geura eureunan atuh euy ngadu hayam teh. Maneh mah meuni asa kabalinaan teuing. Tapi si Tarman teh nemalan ngungku gue manehna ninggalkeun ronda anu tiluan. Rek muru ka imahna. Barang tepi ka imah. Kudu trak panto teh dibuka sup manehna ka jero imah. Alah. Ieu hayam kudu dijieunkeun kandangna atuh anu hade atuh. Keun bae lah. Ayeuna mah samantara urang kurungan heula atuh. Di pawon atuh ari geus kitu mah tuh si Tarman teh manehna ngoloyong ka pawon. Eta hayam teh di kurungan wae di pawon. Satu tas nang urungan hayam mah manehna teh asup di ka tengah imah. Karas akiwari mah panonna teh cepel. Geus tunuhna keur meureun. Kuledag atuh manehna sare di tengah imah. Dan geus teu kuateun meureun. Tuluh atuh rek hees bae ayeuna mah keun bae lah. Isukan ngajemput pamajikan mah atuh. Atuh ari geus kitu mah si Tarman teh ngadon sare bae. Nyegerek-gerek sorana manit kadenge sesegor. Geus ngambah impianana dina waktu harita. Euleuh mitra waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag heula urang Tundanya jajara carita si Jelug hayam goib dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh tong hilap di like, di komen, di subscribe supados tawis manco oge kasumangatan emang dina anggoni ngadongkeunana. Emang bakal tami suangetnya upami seueur anu nongtona oge ieu tangtos langkung suanget. Atuh mang pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.